Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan dibubuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih tiasa keneh ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita muja ka siluman. Ayeuna kantun bagian anu ka 4 welasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya. Upami mawasan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangaserkeun atanapi dipangbagikeun seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng muja ka siluman bagian anu ka 4 welasna. Kumaha salajengna? Sorot cekopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Harita laju motorna Mang Tono anu mawabah samud geus nepi ka pakarangan Imah Juragan Ilham. Didinya atrapisan katempo aya tihang jeung ruruntuhan pilar pager urut tarungna siluman. Nu saterusna Mang Tono mencet bel anu nempel dina tihang. Ting nong, ting nong, nong ting, ting nong. Tepati lila ti jero imah Buwarni kaluar ngilikan ka pakarangan. Sakedapan mah Buwarni kerum merhatikeun kadua urang jalema anu ngajaranteng hareupeun pager. Kusabab manehna mah pan teu wawuheun. Nepokayaan kitu Mang Tono gancang surti nu matak mahna langsung uluk salam. Samburazun. Rampes ke punten ieu teh ari ieu sareng saha teh ya, sareng ti mana kawit? Sim kuring teh ti Pangandaran Bu, bade aya kapriogian ka Juragan Ilham. Nepangkeun abdi Tono. Tah pami ieu Abah samud namina Ibu, tembal Mang Tono bari ngawanohkeun diri. Oh gitu. Tapi pan bapana oge nuju teu damang ieu teh tos aya kana 3 dintenna. Malah mah manitos ripuh geuringna oge. Kuring oge di dieu nuju bingung ieu teh mah. Mang Tono jeung Bah Samud silih leret.
waktu ngadenge yen Juragan Ilham gering ripuh. Nusa terus Mang Tono teruskeun omonganana. Punten ieu mah Bu. Punten sateacana. Manawi atuh tiasa diwartoskeun heula ka Juragan Pameget. Wartoskeun we aya Bah Samud di Pangandaran. Da ieu mah pan warurat sangkan anjeunna tiasa salamet Bu. Najan bari can ngarti, Bu Warni akhirna nurut. Ongkoh bisi bener deui eta dua urang tamuna anu arek nambaan salakina. Kalayan tepat tilila. Harita Bu Warni geus datang deui semurusuh. Nusa terus nama manehna gancang nitah asup ka jero kadua tamuna. Sok atuh mangga kalalebet. Kalaresan si bapana nuju rada meusan ayeuna mah. Mangga. Sanggeus aya pangaku kitu mah tinu boga imah. Mang Tono jeung Bah Samud langsung we ka Jararo muru ka Juragan Ilham anu aya di kamarna. Nalika nepi ka kamar Juragan Ilham kasampak teh Juragan Ilham keur ngalempre bari dina kayaan suhu awakna meninyong ka panas, kulitna tutung percis nu kabeuleuh. Alah cilaka ieu mah Tono. Si Juragan kahantem ieu mah ku kasaktian siluman. Masih untung kene bisa bertahan oge kusabab lamun telat we zapoe deui asa kudu geus tamat dieu lalakon kahirupan si Juragan. Ceuk Bah Samud jol datang ngomong gitu. Atuh harita Bu Warni jeung Neng Lira beuki tambah teu ngarti. Kusabab naon masalahna nepi ka bapana boga urusan jeung siluman. Sedengkeun Janggani mah teu loba ngomongna naon kulantaran mahena mah geus pahameun. Tono jikan ka dieu gentah daun seureuh jeung daun pulus nu tadi bawa di ditu gancang dieu. Asugan teh bohong laporan ti siluman kukutan abah teh. Ari heug teh bener geuning nepi ka henteu na ieu nasib Juragan Ilham sok gancang ka deukeun pulus jeung seureuna. Sambung Bah Samud ka si Tono. Kalayan teh talangke deui. Mang Tono langsung nyodorkeun daun seureuh jeung daun pulus nu dibungkusna keresek hideung. Jikaan minta caina dina baskom bodas. Ceuk Bah Samud nyambung deui omonganana. Harita Bu Warni langsung ka dapur. Tepati lila oge geus balik deui mawa baskom bodas anu dieusian ku cai. Sanggeus disodorkeun mah Bah Samud tuluy nganclomkeun daun seureuh jeung daun pulus kana cai anu dibaskoman bari gegerenyeman. Buria sapada harita cai nabaskom muter tarik pisan jeung deui ngaburialna jiga keur ditaheur malah mah nepi ka keplokna jiga nu ngagolak. Beuki lila cai nabaskom teh jadi ngajurung kunung bari muter. Sedangkeun Bah Samud geus mimiti kesang rebos. Wawasena dikatrukeun, leungeunna sidakep, matana dipeureumkeun. Beuki lila caina baskom beuki kuat muterna. Tungtungna blar. Bah Samud ngajengkang bareng jeung sorak sana balon bitu. Duar jengkang. Sedengkeun Juragan Ilham langgerak harita langsung kapiuhan. Komo deui Bu Warni jeung Neng Lira mah nepi ka ngajereritna. Nempo kayaan salaki jeung bapana langsung kapiuhan kitu. Mang Tono katempo nyender kana tembok sarua jeung Janggani. Wah, urang ajar. Hebat oge ilaing siluman.
tapi delegen ieu engke beuting ulah samadkan ya sia sok ayeuna mah kaluar we kabeh tinggalkeun abah di dieu jeung juragan kitu ceuk Bah Samud bari mere parentah sangka nu aya di dinya kaluar kabeh. Sapanjang poe harita mah Juragan Ilham teu kadenge humargung jeung sasar saperti sabaraha poe katukang. Tapi sabalikna Bah Samud nu nandangan karipuhna nepi ka peuting datang dirina masih keneh mendekung marancahan Juragan Ilham. Samentara eta di pihak lain na waktu sapeuting rejeung harita Jang Ardan anu aya di jero guha Gunung Papandayan sarua keur mendekosila di hareupeun Ki Wirakamsijan. Ing oma sing inget ja mun aya serangan di siluman eta berarti di imah Juragan Ilham aya nu ngajagana. Moal salah siluman nu jadi sesembahan ujang di bejaan yen hidup aya di dieu. Jadi kaluarkeun we jampe nu kamari anu geus dibikeun ku Agi ka ujang. Ceuk Ki Wira ka Jang Ardan anu keur meuremkeun matana bari gegerenyeman. Jang Ardan ngan ukur unggul sedangkeun waktu ngarayap beuki peuting. Ngendek sawatara waktu disaluareun guha Papandayan kadenge jelas sora ladam kuda pating kadapruk dibarung ku ngahiem sorana. Salianti eta di puncak gunung kadenge ngagerung ribuan bangbung marangan ngakulakna kawah panganten anu panas mawa bayeungyang. Ardan tetela ilaing nyumput di dieu gerak keluar sia Ardan kami rek nuntut janji ka ilaing Ardan keluar Ardan keluar gebeg rada ngagebeg oge harita Jang Ardan waktu ngadenge aya sora Aki Kusir siluman ngagarwan dirina. Mun cacakan diri candi bekelan jampe pamake ku Aki Wirama tangtuna dirina geus babaiki najan kasieun mah tetep nataku. Jang Ardan gancang muruk kaluar ti jero guha pikeun nepungan Ki Kusir anu keur ngabadegah hareupeun kareta kudana. Ardan alus ilaing gentleman euy geus wani nepungan dewe tapi anjakal ilaing teu bari mawa tumbal jadi wayana ilaing kudu tanggung jawab ngagantianana deuleu Ardan. Ceuk Ki Kusir bari muraleng ka Jang Ardan nu aya teu jauh ti hareupeunana. Kapan geus dibere ku kuring teh kunaon teu dicokot atuh Ki berarti lain salah kuring ari kitu mah tapi Aki anu teu bisa mawana Ki. Sial lain teu dicokot deuleu tapi aya nu ngahalanganna nepi ka dewek tarung geus aya kana 3 poena jeung ayeuna tapi keukeuh can beunang wadal anu disembahkeun ku ilaing teh komo beuting ayeuna mah nu ngajagana oge bogaeun ilmu pamepes siluman tapi untungna kula dibere nyawa tempat nyumput ilaing aya di dieu deuleu Ardan. Sentak Ki Kusir morongos galak naker ka Jang Ardan. Oh gitu tapi sumpah naoge kuring mah teu nyumput Ki di dieu soteh keur niis we bari ulin dari kota mah panas Ki. Wah, bontong loba alesan si Ardan. Si laing kudu tetep setor gantina. Mun hante
wayana harta banda ilaing bakal dicokot ludas ku dewek di Ardan. Teu bisa kitu ki. Kusabab aki kamari geus nyokot 5 urang karyawan kuring anu aya di Pul Elap. Jadi eta oge geus ngalawihan ti jatah sabenerna mah. Memangna aki teu bebeja ka Kanjeng Prabu yen aki geus nyokot 5 urang. Sakadapan mah Ki Kusir jadi ngahulang. Dumeh Jang Ardan nyahueun yen 5 urang karyawana jadi tumbal. Padahal jelas basa kumanehna di jorag teh ka garasi Elap. Jang Ardan mah keur eueuh di dinya. Dasar juri belegung kapan Jang Ardan mah nyahueun sote pedah dibejaan ku pamursid dina telepon. Nu saterusna Ki Kusir ngagerendeng sorangan. Aneh. Ningzi Ardan bisa nyahueun dewek geus ngajorag ka garasi Elap. Buah-buah ieu si Ardan jadi sakti ayeuna mah. Tapi aya benerna oge ketang omongan si Ardan teh. 5 karyawana kamari dibawa ku aing. Najan lain liwat jalur resmi, tapi tetep sarua we ngaranna tumbalnya. Bener ketang. Kumaha ki? Ngarti bener teu ki? Tanya Jang Ardan bari tetep maihna oge mapatkeun jampe pamakena dina jero hate. Sangkan Ki Kusir bisa dipereuhkeun. Oh nya ngarti atuh ari kitu mah Jang. Nya geus atuh kieu we sangkan agi teu katanyaan teuing ku Kanjeng Prabu. Sok we tanda tangan ieu keur bukti ka Kanjeng Prabu. Yen ujang teh geus setor malaman nepi ka 5 urang na sakaligus. Bujang 2 eta teh nu tiluna mah geus karolot. Tungtung nama Ki Kusir jadi sadrah ku kapinteran Jang Ardan ngomong. Akhirna teu siwah jeung DCW Aki Kusir teh harita mah. Tah kitu atuh Ki, beureun moal riweuh kamari teh Ki. Cek Jang Ardan bari nyokot salambar kulit anu diasongkeun ku Ki Kusir. Nu saterusna mah kumanehna dicap jempol pikeun tanda bukti ka Prabu Singkil. Beres Jang. Akhirna tugas agi beres ayeuna mah. Harta ujang oge jadi aman deui. Nya geus atuh ayeuna mah agi rek balik ongko biji janari manten ieu teh. Geus ngomong kitu mah Ki Kusir nyungit 3 kali bari nenjrageun sukuna kana lemah. Des las ngan sakiceuk jirimna geus ngaleungit jeung kareta kudana. Jang Ardan narik napas semu jero. Najan saeyenaeun mah bisa leupas samantara waktu tina kukungan siluman. Tapi kahareupna mah tetep dirina moal bisa lesot kusabab kontrakna jeung siluman teu bisa pegat di tengah jalan. Isukna kira-kira jam 8:00 Jang Ardan ngahaja video call jeung Neng Lira bari api-api nanyakeun Juragan Ilham. Sekalian cenah hayang papanggih. Padahal kitu sote ngahaja mapanas sacara teu langsung. Jeung ngabejaan dieun dirina masih keneh jag-jag waringkas teu kerel teu cecel teu bocel. Bener pisan. Sanggeusna Jang Ardan video call jeung Neng Lira. Juragan Ilham nu kai anana geus mimiti cager jadi semu murung deui. Dumeh Jang Ardan tetela masih keneh hirup. Bah, berarti siluman anu peuting teh gagal bah. Atawa moal gitu nyasar mah teu kapanggiheun eta tempat si Ardan. Tapi piraku deui jurig nyasar bah. Harewos Juragan Ilham ka Bah Samun. Ah moal ari nyasab magan. Nganduka teuing kunaon alesanana.
Ke penting mah jang urang santet we ngaranya orang zantet sesuai jeung rencana, tapi kade ulah nepi ka aya anu nyaun di keluarga namanya jang nyaga. Siap bah, kuring setuju bah. Juragan Ilham nembalan bari seri leutik. Cunduk kana waktuna nincak kana mangsana peuting nu katujuh tisaprak Juragan Ilham mimiti gering. Harita Bah Samud sila naluhur samak bodas disaksian ku Juragan Ilham. Di hareupeunana ngabarak sanyiru pinuh sasajen. Timiti kembang 7 rupa, getih marmot hideung, getih hayam hideung, jarum, harupat, taneuh makam jeung sajabana. Teu tinggaleun foto Jang Ardan dipajang di tengah sasajen. Gerenggeng sora-sora setan kade ngereang. Minuhan rohangan tempat Bah Samud gegerenyeman mapatkeun jang jawokanana. Peledug haseup menyan bauna menis santer karasa mepeg kana irung. Sabot keur kitu wush belegedeg hareupeun Bah Samud kiwari ngajirim hiji makhluk nu pikasieun. Awakna pinuh ku bulu, sihungna rangeteng, matana ngempur beureum sedengkeun buukna gimbat. Kula datang Zamud. Aya perlu naon Zamud? Cek si makhluk nanya ka Bah Samud. Ieu teh sim kuring gaduh calon korban. Manawi kerja ieu mah kangge ngaberezan umurna wengi ieu keneh. Tah ieu jalmina ieu. Cek Bah Samud bari nembongkeun foto Jang Ardan. Cetek nu kitu mah deuleu Zamud. Dagoan wal kungsi sajam oge bakal modal. Tapi mana bagian kula deuleu Zamud? Mangga ieu bagian pangersa. Cek Bah Samud bari nyodorkeun getih hayam hideung jeung getih marmot. Titilah ilaing nyahuan kana kasedep jeung kasenangan dewe. Kitu cek jurig santet bari gancang ngaleguk inuman kasadepna bangun anu ngeunah naker. Malah nepi ka nyeplak sagala. Sanggeus inumanana beak, jurig santet langsung ngabelesat nembus langit-langit rohangan. Parat hiber ka Jomantara, sejanga jugjug ka tempat Jang Ardan anu masih keneh aya di guha Gunung Papandayan. Saperti nu kauninga samemehna, yen peuting eta nyaeta peuting nu katujuh Jang Ardan ngalakonan puasa jeung ngalap ilmu ka Kiwira Kamsijan. Harita Jang Ardan keur anteng mendekosila. Waktu karasa tempatna inggeu rieg bumi alam asa ngarieg eundeur tepati lila geblik sada sora lengkah suku lengkahna anu beratna suku muru ka jero guha. Selengseng bau hanyir getih ngadadak minuhan rohangan. Sedengkeun Jang Ardan tetep teregrog dina tempat diukna, bibirna teu eureun kunyam-kunyam. Sabot keur kitu karasa kana beuheungna
asa aya nu nyekek. Atuh Jang Ardan jadina burial bunceling. Kajaba teh eta napasna hampir-hampiran beah. Sakuat tanaga Jang Ardan ngalesotkeun cekekan makhluk nu teu katenjo jirimna. Tapi apesna kekuatan jurig santet teu bisa dianggap enteng, beuki lila beuki narikan. Modar sia manungsa. Modar cek jurig santet bari ngabebekeun sungut Jang Ardan. Atuh sapada harita kayaan Jang Ardan beuki ripuheun katurug-turug letahna asa ditarik satakerna. Ukur sakitu nu kaluar tina sungutna saking ku hebat-hebatna kanyeri nu karandapanana. Untungna takdir canang tukeun dirina kudu paeh peuting harita. Kusabab waktu kayanana keur genting. Sajorelat Kiwira ngajejek jurig santet anu keur nyekek Jang Ardan. Hiu jebret. Si Karim alias si jurig santet ngajengkang. Sapada harita Jang Ardan leupas tina ancaman maut. Keun ieu mah bagian Aki Jang nu nyangareupanana. Ceuk si Aki bari gentak ngajambak si Karim. Terus dibabetkeun kaluar guha. Gorentel. Si Karim ngagorentel sanggeus awakna neunggar batu gede. Tapi najan kitu awakna mah teu cecal teu bocel, langsung curung kunung hudang deui. Dasar aki-aki bau taneuh sia. Hayo maju deuleuh. Cek si Karim nangtang bari gentak nangtung. Nangtang bari gentak nangtung. Tapi wush, Kiwira kaburu manten ngagempur ti belah katuhu. Cepet. Pipi si Karim nepi ka bengona kahantem ku tenggelan Kiwira. Kajadian ieu sarua percis jeung nu kaalaman ku Bah Samud nu sarua ngajengkang kana sisi tembok. Waduh, tetelah si Ardan teh kuat oge geuning juragan. Cek Bah Samud bari molotot. Jeleng, harita si Karim gentak hudang bari ngagajleng. Sedangkeun dua leungeunna nyeleber di barung ku nyabetkeun cakarna kana beungeut Kiwira. Tapi orokaya kusabab musuhna saurang aki-aki sakti. Jadi ngan ukur ditiup si Karim ngajengkang deui bari nungkup dadana nu karasa nyeri. Buah! Keblung. So, udang sia. Mun heueuh mah sia jago santet. Udang sia. Sentak Kiwira. Sedangkan si Karin langsung geger nyeman bari nyilangkeun leungeunna luhureun dada. Sabot keur kitu karasa ku Aki Wira. Jeraweun beteungna asa dikubek-kubek jajantungna. Jajantungna asa dibetot. Oe, sapada harita Kiwira utah getih menila lambaran. Tapi nu saterusna Kiwira gancang ngaluarkeun wawasena. Dampaleungeunna diusapkeun ti mimiti dada nepi kana beuteung bari nahan napas nu saterusna. Nu saterusna wush. Sairing napasna nu kaluar, kakuatan santet si Karin langsung sirna. Tapi akibatna kacida ngarugikeunana pikeun si Karin. Kusabab santetna malik narajang ka dirina. Gurinjal. Si Karin ku gurinjalan bari ngaborolo utah getih. Aduh, edan. Edan. Suganti mual kieu nu ieu mah. Waduh. Waduh. Cek si Karin bari nyekelan beteung nu karasa asa dibetotan eusi pejitna. Langit
geus mimiti beureum sagar tanda peuting baris ngora di lawang guha. Jang Ardan masih keneh lempang leuleus najan geus leupas tina cangkreman maut, tapi awakna masih karasa nyeri, hatena masih kacampur ku sieun jeung kaheranan. Aki na jurig de bisa sakitu kuat geuning ki, cek Jang Ardan sorana ngageter. Ki Wira ukur gogodeg laun. Eta teh lain jurig biasa Jujang. Eta si Karin teh salah sahiji ti 3 rengganis getih dukun santet nu aya di Pakon jeung roh jahat di zaman Majapahit. Anjeun kudu latihan deui leuwih jero Ardan. Ieu teh tajan anggeus. Sabot keur kitu, guha nu tadi ditinggalan ngageleger sakilat cahaya beureum ngalobaan ti jero disusul ku sora. Si Karin hudang deui. Tapi ayeuna mah beungeutna geus robah. Sabagian manusia, sabagian siluman. Mata beureumna hurung, cakarna beuki panjang, tarangna dipapaes ku rajah getih anu ngagurilah. Tapi tina kayaan keur kitu, nah atuh ari ujug-ujug eulo waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.